Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masih dina surat Hud ayat ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika ari itu hikayah atanapi itu sejarah. Eta teh min ambai tina pirang-pirang berita al-qura tegesna negeri-negeri, di negeri Syam, di negeri Mesir, di negeri Yaman, di negeri mana bae eta teh berita di negeri-negeri waktu harita. Nakusu kami hikayahkan atau kami kisahkan hu itu sejarah alaika ka anjeun Muhammad, jadi terang anu asalna terang teh ku wahyu ti Allah ngalangkungan malaikat Jibril. Minha tina eta sejarah atau napi hikayah imun aya anu masih berdiri tegak tapi ka ayeuna. Contohna di Mesir patung Sphinx, teras piramida. Di Palestina masih kene aya ukiran-ukiran kaum Saba waktu waret kapungkur masih kene terlihat terpang-pang indah. Teras di Yaman jeung di negeri-negeri sajana iman aya anu kene berdiri tegak tapi ka ayeuna. Wahasidun jeung aya anu geus ancur lebur rata jeung tanah jiga tangkal anu dituar. Tah eta kajadian-kajadian nu kapungkur masih kene aya anu berdiri tegak jeung aya anu tos hancur lebur. Nah Allah maparin azab ka jama-jama waktos harita di negeri-negeri anu dolim. Sabab uwama dolamnahum jeung henteu dolamnahum dolim kami saur Allah hum ka itu jama-jama. Walakin tetapina zolamu dolim itu jalma-jalma anfusahum kana dirina sorangan, kana dirina maranana. Pama agnat jeung teu matak nyukupan, teu matak cukup atawa teu mangpaat anhum ti itu jalma-jalma anu musyrik anu dolim alihatuhum kana sesembahanana maranehanana, kana patung, kana tapekong, kana arca jeung sajabana anu eta teh alati anu yad'una eta ibadah teh min dunillah selain ti ka Gusti Allah. Musyrik min syai'in tina itu perkara. Lamma maka di mana-mana datang amru rabbika peringatan ti Allah baru berupa azab rabbika ti pangerana anjeun. Wa ma zaduhum teu baka namahan hum ka itu jama-jama ghairu tasbib kecuali kebinasaan. Wa kadzalika saterasna wa kadzalika jeung ari itu kejadian akhdu rabbika eta teh ditimpakeun azab teh ti pangeran anjeun. Ida di mana-mana akhadal qura ditimpakeun ka hiji negeri azab qura ka hiji negeri wahia jeung ari itu penduduk negeri dolam zolimatun darolim kana dirina sorangan. Jadi musyrik nyembah ka berhala, resep ka dukun, kaitu ka dieu itu maca mantra, tah eta dolim ka dirina sorangan. Inna sanyana ahduhu ari timpaan siksaanhu Gusti Allah alimun eta anu kacida peurihna syadidun jeung kacida sangatna pohara menyakitkan pohara panasna. Tah kukituna urang sadayana mugia ulah musyrik ka Gusti Allah, ulah nyekutukeun Allah, ulah ngaya-ngayakeun sesembahan selain ti Allah. Init ka dukun, init ka paranormal, buli-buli, batu ali,
keris leutik sagala eta teh teu aya kakiatan. Ada abdi mah cenah nyemahna eta mah maka Allah hakikatna mah ngan syariatna kana ieu buli-buli atawa ka ieu isim sanes kitu. Teu aya kekiatan kecuali kekiatan Allah anu jelas. Allah mah bisa nimpakeun azab, bisa nimpakeun rahmat ka makhluk. Nu ku anjeunna dikersakeun. Jadi urang sadayana hade tebihkeun tina pamusyrikan margi ari siksa Allah teh alimun syadid anu maha peurih jeung anu maha sanget. Cag deui ka dieu heula anjing insyaallah patepang deui dina ayat salajengna. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.